eta pusaka yang jamu sekali musada dina waktu isai layang jamu sekali musada lambang kagungan negara bari dipasahkeun ku kaula leres nanging kaula teh sae bade masrahkeun ieu pusaka tapi pangmenakeun heula tarucing kaula tarucing naon tarucing naon Mahapanita tarucing naon ama tarucing naon cingkuk-cingkul balik ke dese lain budak letik bisa ngapung lain budak letik ngamai pujit lain-lain teh aduh lamun teu ngejat kena diteke bieu bade narucing ke naon saira Mahapanita ieu kaula bakal tumanya ka salira Sang Nalendra Prabu Batara mangga ieu pusaka layang jamus dipasrahkeun tapi kaula dek nanyakeun ai bakal manusia aya sabaraha perkara oh sae bakal manusia teh aya 4 perkara hiji bumi cain jeung seuneu dupi cahayana hideung bodas koneng beureum jadi cahayana teh beureum koneng bodas hideung cahayana beureum koneng bodas hideung nya dupi nafsuna beureum nyatana amarah loamah sawiyah jeung mutmainah nyuhun jadi eta bakal manusia teh tidak 4 perkara nya aya watekna eta mode taneuh oh aya kumaha watekna taneuh watekna taneuh sadrah sumerah sareng pasrah leres kana kersa nu ngresakeun dipi hade pasti bakal mulang hade dipi goreng mulang goreng mun diurus mulang cukul mun dipiara mulang kaya ana dibawa tamelar joledar eta bumi yakin pamulangna teh ku kasangsaraan ulu manusia nu asal taneuh ana hilang atanapi ana parantos leungit saina angina seuneuna tan wane mulih ka jati pulang ka asal deui leres jasad badag kana asal tina taneuh mulang deui jadi taneuh awor jeung taneuh istilahna ngajadi taneuh deui eta watek taneuh leres dupi watek cai hanap asor oh jadi watek cai teh hanap asor paingan euy tina culik dewek ngucur we ka hanap cicing kumaha neme watek cai teh hanap asor moal aya cai ngapung kaluhur mustahil palid kagirang dibelaan ngarayap cai eta tapi mapaina teh kahanap akhirna teu burung nepi ka sagara anu lega leres tukuh sajroning udag maksud dibelaan narutus gunung batu jeung sajabana kajeun caah leleberan tibatan pegatnya lampah cai sanggup mere hirup kahuripan kasing sakur anu hirup leres tapi anak datang amarah na eta cai sok mana bahaya ngaruksak kasakur nu kalembahan leres dupi watek angin eta gaib kumaha sajroning wujud disebut eueuh da karasa ayana leres aya disebut aya da teu tembong jirimna lir napas manusia nu teu tembong leuwih leutik batan leutik leuwih lemut batan lemut lamun eta musna ti manusia leres lebur papan ngan ukur kali tulis lebur kujur beak awak leungit tanpa lebih nya ilang tanpa kerana muncang labuh kapuhu kebo bulih kakananga eta cai balik ka cai angin balik ka angin seuneu jeung taneuh pada eueuh teu kadeuleu awor ngahiji jeung Gusti jadi mulih ka kaina
asa mulang katadina wateksana angkuh adigung teu bisa asor kahandap lir nafsu nutaya seubeuhna karepna mangprung ngebrung najan kitu manusia perlu ngabogaan seuneu oh kan tenan anu sakadar sakirana bisa dibere hidup atau bisa mere hidup leres sabab lamun manusia tanpa seuneu tanpa nafsu teu aya beda ti hawu tiis henteu aya gawena jadi teu ka arah paedahna da satungtung seuneu bisa kawengku ku ukuran anu saperluna pasti jadi mitra nu gede jasana tapi lamun seuneu leuwih gede tina perluna pasti matak musna anu kabasmi sok aya paribasa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan leres pisan yakin sae aya deui sajabati eta aya naon bisa ieu layang jamus kali musada dipasrahkeun ku kaula nya tapi dina waktos ayeuna sae hiji deui tarucing ti kaula malihan lain hiji deui upami aya waktos mah cobi nanging hapunten upami ku kaula teu tiasa kawalar sae naon anu leuwih gancang batan angin teh nyaeta pikiran manusia contona tiasa dicontohkeun kumaha nyaeta di mana urang init-initan ka hiji tempat saacana init eta tempat geus katempo jeung eta pikiran teh geus aya di ditu nya ansang nalendra lain lumayan pangabisana ai anu leuwih bedas aya naon hawa nafsu teh leres eta leuwih bedas eta di mana manusia geus nafsu istilahna di mana aya gunung hayang ngalegleg nempo jelema sagede sireum eta ukuran nafsu nya aya keneh paritas sajabati eta aya naon anu bakal ditarucingkeun ka kaula pamimpin kudu bisa ngapung bener nya pamimpin kudu bisa nerus bumi bener nya pamimpin kudu bisa napak sancang bener nya napak sancang teh naon euy nu mata kudu dek bergaul jelema mah napak sancang teh bisa nyeun duduk kuy si belegug naon aga napak sancang teh dawala nyaeta bisa lempang di luhur cai nah nganu ngaharti pamimpin teh kudu lempang di luhur cai oh sanes nah nganu ngaharti pamimpin teh kudu bisa ngapung ngawang-ngawang di luhur sanes nah nganu ngaharti pamimpin teh nyaeta bisa asup ka jero taneuh mulebes sanes tapi nganu ngaharti pamimpin kudu bisa ngapung anu nganu ngaharti kudu bisa nempo ka hayang masyarakat nepi ka pelebah mana kaya nagara dina waktu ayeuna yakin istilah nama kudu boga cita-cita anu leuwih luhur wo eta hartina bisa ngapung ai kudu bisa nerus bumi nganu harti urang kudu bisa nerus bumi teh nya eta istilah nama kudu bisa neleuman kana kahayang rakyat jadi istilahna ulah nepi ka patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyatna kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan parantos karaos karasa kumaha hasilnya sin ayeuna parantos ngahiji we manunggal sin antawis abri sareng rakyat jadi istilah nama sahak sareng sakawajiban ai kudu bisa napak sancang pamimpin kedah tiasa napak sancang teh istilah nama pamimpin teh nyaeta kudu bisa napak bisa kabeh golongan jadi ulah rek pilih kasih kanyaah kadeuh pamimpin ka rakyatna hade pisan sang nalendra sae aya keneh sajabeti eta oh aya naon mangga ieu pusaka layang jamus kali musada dipasrahkeun ku kaula tapi
tapi kaula tepang manggihkeun heula Semar jeung Setiragen di mana ayana waler kaula nun Raka Batara saha pamilariankeun Semar jeung Setiragen di mana ayana numawi ceuk abdi oge dugi kadanget ayeuna candek panggih cepun bapak teh numawi teu aya eta eueuhna ka mana teu pira ngok hayam teh diudag-udag ku RT dituna teh nya oh pamilariankeun Semar jeung naon hartina Semar kaula maksud ngawalan naon hartosna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kade jeung gorengna alam saha nu nyaksi ka urang nu nyaksi ka urang lintang ti tekad urang eueuh deui anu nyaksi kana laku lampah urang sorangan lintang ti urang keneh nya jadi atuh Semar teh si horeng dibabawa ku sararea oge aya di sararea oge tepi ka Semar rupana hideung beungeutna bodas anakna beureum jeung koneng amarah luamah sawiah mutmainah tanu tadi nya pamajikanana Setiragen asa tidak kecap satya raga simpati satuhu nuhun leres nya sok ayeuna di mana atuh eta Semarna jeung di mana eta Setiragen sae walaran ti kaula Semar teh teu tebih ti dieu nya ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat lamun di Ciduhan pasti lamokot eta Semar sareng Setiragen teh aya di dieu pinasti barang keresna disaurkeun kitu ieu panita kalamaya leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi Semar Badranaya atuh ieu aji setra ningrat leungit tanpa hilang tanpa krana dan dia Dewi Setiragen oh iya Kakang Semar Bapak tobat Bapak gening ilmu teh di Bapak deket-deket anak talus Bapak nuhun Bapak abdi syukur yang ceuk geuning eta mak manawi teh sanes emak manawi teh sanes aceuk ieu kaula nun teu pina damel atuh ngakaturkeun semasung ka muka kunyuk panjenengan Gusti Batara aceuk ditampi nuhun aceuk kaunyuk pangawalan oge teh kantun kaula nun aceuk ditampi nuhun kana naon nepi ka kasimpatian salira Kakang Semar sadaya-daya nu nyangakeun kabodohan jisim abdi nuhun Kakang Semar yakin atuh pawongan Panawa ulu cupu Panawa salira Bapak disangka teunjing ka abdikeun eta ilmu boga malih warni teh geunah mureun abdi lamun abdi boga ilmu kitu ngeunahna teh ai ka pasare moal maan duit maan tolomonge dek ka pasar gibegeun awak ngajadikeun tukang saron nganyuk geus beunang mah harta kakayaanna ti pasar jadi dewek deui pantikeun agihna teh ka si Ewon ngan moal dijabah ilmu kitu mah nuhun Kakang Semar mangga urang sami lumampah we atuh Kakang Semar ka nagara Amalta sae cu atuh teu pina damel cu melirik kana pencakaki mapaekan riwayat nyuk Ciruk kana Galur lalampahan aji setra ningrat urang pungkas ku kemang tinetik Sebaran sari tutup lawang si Kakang